Dapat rezeki sekarung gara-gara antar ponakan ambil MBG. Nah guys, cerita nama urang teh ayeuna teh wek maturan ponakan urang nyokot MBG cenanya. Tah dikarenakan budak urang mah ayeuna teh mumpung aya nu ngasuh, cenah tong dibawa budak mah jeung sakalian ka warung panggolikeun anu cek si Inung teh. Ya sudahlah kalau begitu mah barudak urang langsung capcus. Nah barudak geuningan anu ditunggu-tunggu nage karek datang. Dikira urang teh barudak geus nungguannya si ponakan urang teh ditongol. Ari pek teh kalah urang nu nunggu. Heula barudak orong heula ieu urang. Aya nu liwat majer teh halo guys. Nah kitu hungkul barudak nyen konten di jalan teh nya sok loba nu nanya era. Pan urang mah sok aneh barudak ari pas nyen video sok mung aya nu nonton tapi ari pas diposting sok hayang loba nu nonton. Tah pokona mah kitu barudak alhamdulillah tuh geuningan geus nyampe barudak ka paudna oge. Tuh nu ponakan urang mah barudak geus di daharnya si sangunana teh. Buru-buru soalna cenah pandek dibawa deui eta si wadahna teh. Tuh geuninganan barudak masyaallah tabarakallah nya meunikakeun aratoheun budak teu meunang MBG teh. Sabarna mah lain teu boga sangu di imah teh barudak tapi da geuninganan ku pamere mah sok atuh urang teh. Eta deui geurana naonan isi ece meunikakeun ringkung kitu atuh ce. Curiga tos ceramah da bieu tos rajaban apan cenah barudak. Ah kabur geuninganan tuh si teteh nana. Nah dikarenakan kamari teh barudak urang teh yang cimin nya urang teh yang jajan heula eta gar si ece ngan hayo he ngenyoh datang-datang hayo ngenyoh unggal pangi ngenyoh we. Nah tuluy barudak tadi teh urang teh ngomong naon tuh geuninganan jadi poho deui we. Heuh maksud teh barudak pan tadi teh urang teh yang cimin ti kamari ieu teh pisan laksana ayeuna laksana barudak tapi dikarenakan cimin ge cenah beak digantian we cenah ku bilor. Urang teh naon anu dirasa ari si emang urang mah yang cimin deui digantian ku cilor. Tapi keneh we lah da ngeunah ieu ge barudak pokona mah urang mah digantian ku nanaon ge ngeunah nu penting mah kadaangan we. Aduh euy geus kaciduk di ieu urang cenah dijuru keur naon. Padahal mah aya kamera barudak tersembunyi di dieu teh. Jadi urang teh pura-pura we heula barudak aya nu nanya mah nya daerah apanan bari ngonten beurang haka. Asli aya ngeunah ieu mah cilor-bilor teh yang di nya keur malapar ieu teh kebeneran. Nah barudak dikarenakan geus beres nya narima MBG na jajan oge geus beres barudak urang langsung atuh aya mah balik. Seperti biasa barudak di jalan teh nya perbincang-bincang jeung para besti teu poho barudak urang teh di dieu teh bari popotoan nyapan lebar ieu teh momen barudak urang dipoto we heula atuh. Sakalian ajang setor ka meta. Tah urang mah barudak berat ieu teh sabarana mah bari ngamera teh meunikakeun bari ngabengkot. Bisi maraneh penasaran tah ieu MBG urang mah barudak sakarung nya. Tuh silanceuk mah di tukang barudak kalah cucurangahan we teu nyaho urang mah ieu teh berat engkak we. Tah sakitu heula barudak kegiatan mah anak dua. See you next vlog. Bye bye.